Ustadah bade medar perkawis istilah-istilah anu aya pakaitna sareng cara ngarawat diri nyalira tur kabersekaan. Berseka nyaeta merhatikeun kana kabersihan diri nyalira sareng kabersihan lingkungan. Ieu gambar odol. Odol teh paranti nyikat waos. Upami ngosok waos disikat hungkul moal patos bersih. Unggal tos neda sareng sateu acan monok kedah nyikat waos heula. Ieu gambar nu nuju ibak. Mandi atawa ibak dilakukeun sadinten 2 kali supados salira urang bersih sarta tebih tina kuman. Ieu gambar sabun mandi. Upami ibak kedah nganggo sabun sareng cai anu bersih. Ieu gambar anu nuju kuramas. Supados rambut bersih kedah kuramas. Kuramas teh nganggo sampo sareng cai bersih. Ieu gambar anu nuju nyisiran atanapi meresan. Rambut hidep kedah disisir. Pakakas kanggo nyisiran nyaeta sisir. Ieu gambar kuman. Ukuran kuman tangtosna alit pisan moal katinggal upami henteu nganggo alat mah. Kuman ayana di tempat-tempat anu kotor. Supados teu aya kuman, hidep kedah berseka. Ieu gambar anu nuju wawasuh. Kabersihan panangan kedah dijaga supados teu aya pirus sareng kuman. Carana nyaeta wawasuh. Wawasuh kedah nganggo sabun sareng cai anu bersih. Ieu gambar gunting kuku. Tanggai teh basa lemesna tina kuku. Tanggai anu tos panjang kedah diteuk-teukan nganggo gunting kuku. Ieu gambar istrika. Acuk anu bersih kengeng nyeseuh kedah dirapihkeun. Pakakas pikeun ngarapihkeun acuk nyaeta istrika. Ieu gambar anu nuju olahraga. Supados sehat, hidep kedah rajin olahraga.